Nabiyuna lamirun naibaladun tabarrafi qawlila min huwalana Bismillahirrahmanirrahim. Haram termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang nanti perlu sare ngaji Qur'annya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain mengajar haram lantaran ngaganggu batu cak tetangga aduh tak budak bener kita darus adupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mampu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah, ke jam 2 kudu hudang masak. Aja tak gandeng bae di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah aya waktu-waktu teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur baca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Bener kudu dengekeun pas tamiu ulah. Paham situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu beta make jemari make curug. Haram. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah itu salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat, 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Badak khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teu sah Jumatna. Pohoan misalna alhamdulillahilladzi tajalla wa ala ahmaduhu al-yamin ayati wal ala ashkuruhu syukran wa fi'an wal bala atubu ilayhi min kulli ma syatin qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa maju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti salat Zohor 4 rakaat nu 2 jadi salat nu 2 jadi khutbah. Bisa anu hiji teu sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teu sah. Atuh teu sah tah baca lain khutbah ceramah tah khutbah syar'i kelengkapan salat Jumat ieu dalilna. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana. Mastami'u lah khutbah Jumat. Dengekeun wa amsitu. Nengleng cicing, nengleng teh cicing. Sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat. Maknana eta salat. Das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus. Dengan demikian marilah kita khutbah Agustus dibawa ka masjid tolol budak. Deh sakitu ana mah geus teu masalah lah. Maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya. Lain deui. Khutbah. Wa idza quri'al Qur'an khutbah. Di mana dibacakan Quran? Ya, pasnya ulah. Wa ansitu. Atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong. Lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula. Sunah dina kitab Tabihul Muqtarin. Geus satu Tabihul Qafilin nu mantak urang manggil qori, ieu teh deuk ceramah manggil qori hukumna sunah.
memeh pengajian maca Quran heula. Bacakeun Quran. Urang dengekeun. Nu patali jeung pengajian. Patali jeung pengajian ieu teh deuk pengajianana muludan. Oh, berarti wa ma arsalnaka. Geus ledeg da wa ma arsalnaka. Ieu Rajab subhanalladzi asra. Oh, ieu teh deuk pertikahan wa min ayatihi. Eta sunnah pas gitu orang dengekeun ulah ngarobrol dengekeun itu kan mujizat Masya Allah lamun mujizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mujizat ketika mujizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mujizat itu